Mak kaula nun kaula Kakang Semar Badranaya kunaon mah teh meuni jiga anu meruku sunu kitu mending nguluwut kitu mah jiga anu keur ngulumut kewajiban Bapak salaku imam rumah tangga kapan ari lalaki teh ari jalu qawamuna ala nisa lalaki teh pamimpin ti eta awewe laras ua kawajiban Bapak dina waktu ayeuna salaki emak pamimpin dina rumah tangga hayang nanyakeun kunaon mah teh jiga nu muruku sunu kitu siga aya anu dipikiran mah teh laras tak kitu jiga anu diebutan anu mawi Kakang Semar Badranaya kumaha dina waktu ayeuna mah teh ngarasa hariwang kasih Astra Jingga khawatir pangten nah kunaon si cepot mah kapan sidik si Astra Jingga dina waktu ayeuna teh paripaosna naon mah sok ulin wae ti peuting aduh meni hariwang malahan sok disamper ku si Oga jeung si Aji bade ka mana eta teh mah geus gaul jeung Karang Taruna ayeuna teh jarang balik ti peuting karunya Kakang Semar balik tepung subuh eta teh boga kahariwang ngaranan Inung anu jadi budak ngarang-ngarang kolot sok sanajan Inung samperan tapi asaknya ka anak sorangan Kakang Semar nuhun mak lamunnya kasih cepot kasih dawala bener anak bapak teh alus pisan aya kahariwang kanu jadi anak tengah beda-beda gitu lain kunanaon lamun ayeuna si Astra Jingga nepi ka gaul jeung awewe kaituna bisi Hamidun ada naon Hamidun naon mah Hamidun teh hamil duluan terang hamil duluan geuning eta Indung si laing nepi ka apal nu kitu dulu nya gaul ua dewek batu nyaho deuleu disaprak aya TikTok teh kitu sok rajin live na TikTok mohon ua kitu lumayan tumatak teh oge paur pergaulan zaman ayeuna mah Gusti Nu Maha Agung asa harengheng ku dedengean pajejet ku dedeulean banu teu paruguh kumaha lamun ayeuna hajat teu pupuguh jal hajat pupuguh rewas urang modal ti mana kapan urang teh heureut pakeun pusat bahan lieu eueuh ragap teu aya estuning usaha koreh-korecok geus urang omongan ayeuna si Astra Jingga na sok mak sauran atuh geura ua ayeuna mah geura ka ditu we geura masak heula ayeuna mah nya kanggo buka mangga kaula nuhun Kakang Semar nuhun ieu mah kahariwang nu jadi sepuh kahariwang mak ka si Astra Jingga pangdugikeun ari geus kolot teh romantis mangaruh ujang heudah kudu kitu geus kolot oge nya kudu alah yo padagdag ua ge nya naon ua nu padagdag iya kolor kadang-kadang jadi tilu nya lainna teh kolor nah jadi tilu kolor maksudnya kolor kadang jadi serang ping-ping jadi tilu dua lain ping-ping aya nu nyusul jadi ping-ping hiji bingung namanya tuh geuning si Astra Jingga nagerawan ka dieu cobi geura ku sia gerawan ku si lain kalakah jadi ngagerawan deui ka dewek nu nya manehna palidinya jadi hawut lain ai ke Bapak Semar nya euy kakarekeun dina ngonten aya Bapak Semar eksklusif ini maka aya naon ieu teh ya ka dieu geus cu akang tuh akang Gusti Nu Maha Agung Karena aja wayang sih aduh.
Loba teuing lalajo dea gemoy. Kumaha Pak ieu teh? Cikan. Tetulus dia gemoy lagi lah. Aduh. Sibuk. Aya naon Pak ieu teh? Lain aya silaing di teteangan teh kokot tetengan indung silaing. Unggal jam 12 peuting. Jam 1 neneangan teh nah kalakah di Imah Sididin deui, di Imah Sididin deui. Aya naon teh? Aya naon teh Sididin teh nya? Kayaknya balaka. Biasa we pada geus gede abdi teh Pak. Nya bari paos nama abdi teh geus gede, geus dewasa eukeur ieu teh. Heeh, da abdi teh geus buluan duga. Naon buluan akang? Mohon abdi mah gaulna ge jeung dubuk bodas we gitu. Saha dubuk bodas? Kabina-bina teuing sia teh. Nya abdi mah sok gaul teh jeung Naruto we abdi mah. Indung silaing bieu bebeja ka dewek. Nyarita yen si Asrajingan teh ulin ti peuting wae. Ngador wae. Apaan judulna ge cepot ngador wae. Lain ngador eta. Lamun cepot teu ngador meureun judulna teh moal luyung ge teh. Ngajedog we cepot ngajedog di imah pan lawaseun Pak. Cepot ngajedog. Cepot mager. Cepot mager jeung si Epul teu tulus wae. Mager imah sia eta. Mager wayahna geura turut teu nya. Dari indung silaing mah nya ge indung sampeuran, ulah kasa indung sampeuran nya teh. Indung tiri, indung sampeuran teh bisa ulun nyaho. Ngomong kitu. Heuh, sok sanajan indung sampeuran tapi cing asa ka indung sorangan. Da indung silaingnya ka silaing teh eueuh dunya ki nasihat. Nu bageurnya nu ku bageurna, nu bedegongnya aku bedegongna. Anu ngedulnya aku ngedulna, anu rajinnya aku ngedil naon? Ku rajina. Anu kasepnya aku kasepna, anu gorengnya aku gorengna jiga silaing goreng patut. Nepi ka hari abdi goreng patut mah kumaha bapana. Bapana gerang ngijud. Kolot eta. Ku malik-malikeun sia teh. Tri balikeun mah Surabi ge tutung sabelah, Pak. Eta geuning. Nemal we silaing. Wayahna dewek manitip amanat indung silaing kudu diturut lamun teu diturut ku aing. Digibong. Teu sieun kali. Dewek geus molotot. Udah molotot bapak mah tinggal di polotot tinggal jika naon atuh. Sipit di polotot geus sok. Gitu. Jika pinguin naon. Aduh, eta. Marukan teu wani. Turut sia dewek. Nah gitu. Kumaha lamun aing nyarenteng sia. Saha nu rek nahan? Kumamun nyuruntuh. Kumamun aing nyuruntuh. Sok kilaing. Pikir kilaing. Nah, dae. Ayo. Kumamun aing nyuruntuh. Atos. Nyuruntuh beneran tuh. Kade jang. Nitip ka Mang Jun kade si perhatikeun si Cepot. Siap wah. Aing masih di kakang wae hirup deui. Da Kang da ari kolot mah da mananya. Padahal dewek mah geus gede geus. Gede loba ka hariwang. Loba ka hariwang adukeun eta geus gede dewek ya. Ulah kitu atuh Akang. Mus di telepon di WA. Astagfirullahaladzim. Padahal nginep aing. Siapa? Sok atuh Akang. Naon Akang? Laguna naon ieu teh? Lagu curhatan isi dewe kana jadi kolot. Curhat teh? Nya. Da ka indung we curhat ka indung we kan melalui lagu aing. Nya sok atuh Akang. Curhat. Siapa? Nya. Akarnya Gusti. Aduh, kata ya tuh.
cepot teh geus gede Atos tos aku cepot. ma cepot teh geus boga gawe Apaan? hayang jiga batur ulin ka awewe geus teu kuat Naon tah? hayang ngasaan apel Apel gitu. ma Udah. cepot teh geus setia Aduh sedih. teu jiga baheula kuca jeung dekil Aya nama Kasep, aya nama. itu geraya awewe nyirintil bangun hayang Naon? dicabak pipi Ah, pipi. sumpah mah manehna bahenon Waduh gelis pisan. wajar mah lamun cepot kacantol Wajar tak gelis tean. bongan mah Ah, manehna sok tulal tolol isukan mah naon teh? erek dibere kartu merah Pelanggaran eta Kang nolol wae. Masih jagat sunyaruri channel kaca. apel malam minggu geuna Iya, Akang. dicare ku kolot sekali deui ja mah cepot teh geus gede mah cepot teh geus boga gawe Mapat aya nama mah. hayang jiga batur Jika batu. ulin ka awewe geus teu kuat hayang ngasaan Ade. apel Apel. mah cepot teh geus setia teu jiga baheula kuca jeung dekil itu geraya awewe nyirintil bangun hayang dicabak pipi Nya pipina tembem akal. sumpah mah manehna bahenon wajar mah lamun cepot kacantol bongan mah manehna sok tulal tolol isukan mah arek dibere kartu merah sumpah mah manehna bahenon wajar mah lamun cepot kacantol Wajar. bongan mah manehna sok tulal tolol isukan mah arek dibere magicom Dibere magic kau. Apa namanya sugan teh? udah batak dia oge jang Akang. mudah-mudahan diberi izinnya Muhun atuh ada Akang. awewe na geulis jeung ganteng Nya. jeung ganteng jeung baheno maksudnya Gelis baheno Akang. geulis baheno Cakep pokoknya mah. nyaho aing